pengajian tafsir Jalalain sabada urang ngalaksanakeun salat tarawih enggak urang sarangan ngadares deui hanca katunda bagian surah Al-Baqarah ayat saterasna nyaeta ayat ka 6-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru sanyana jalma-jalma nu kalapir iladina contona saha jalma kafir teh saperti Abi Jahlin bapana nu bodoh Abu Jahal wa Abi Lahab sareng Abu Lahab wa nahwihi ma sang antek-antekna pengikut Abu Jahal jeung Abu Lahab kagolongkeun jalma-jalma kalapir tah sanyana jalma-jalma kalapir eta sawaun sarua sami alaihim kaitu jalma-jalma kafir aangzartahum nah nyingsieunan anjeun Muhammad ka jalma-jalma kafir am lam tungziruhum atawa teu nyingsieunan anjeun ka jalma-jalma kafir la yu'minuna teu ariman teu ngarimankeun ieu jalma-jalma kafir ilmillahi minhum karana tos aya dina panguningana Allah Subhanahu wa taala kulantaran kitu rek disingseunan rek teu disingseunan jalma-jalma kafir anggar aya dina kakafiranana la yu'minuna teu iman kulantaran kitu falatat ma fi imanihim ulah toma anjeun Muhammad ulah ngarep-ngarep teuing anjeun Muhammad di fi imanihim dina imanna eta jalma-jalma kafir. Naon ingdar teh wal ingdaru i'lamun ma'a takhwifin ari nyingsieunan teh mere nyaho sarta nyingsieunan ingdar eta yeuh maneh lamun seug wani-wani maksiat maneh lamun seug tuluy aya dina kakafiran anjeun ke di alam akhirat bakal menang siksaan Allah. Jalma-jalma kafir mah anggar we teu iman, teu percaya. Masyaallah karim. Naon sababna pangna kitu geuningan naning? Naon naning teh? Hadirin, naha geuning. Jalma-jalma kafir anggar teu iman wae rek disingsieunnan, rek teu disingsieunnan ku anjeun Muhammad. Anggar teu iman. Oh dong, naon odong teh? Oh dong. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Khatama geus ngecap sa Allahu Gusti Allah ala qulubihim kana hate-hatena jalma kafir. Toba'a geus ngecap Allah alaiha kana qulub wastausaqa fala yadkhuluha khairun wal asub kana hatena jalma kafir naon khairun kaalusan geus dicap hatena wa ala sam'ihim pangdengena jalma-jalma kafir geus dicap ku Allah
ay mawadihi tegasna tempat pangupingna jama-jama kafir. Fala yang tafi'una mangka teu ngalap manfaat jama kafir bima kana perkara yasmaunahu anu ngadenge jama kafir kana eta mah. Naon mak teh minal haqqi nyatana tina bebeneran. Kadenge mah kadenge ngan teu didenge gitu. Jama kafir eta. Kanjeng Nabi cariosan Al-Qur'anul Karim kieu kitu kudu kitu teu dialap manfaat. Api-api teu kadenge. Wa ala absarihim sareng eta tetep kana panempona jama kafir gisawatun ari tutup-tutup gitaun tegasna mah tutup-tutup. Fala yubsiruna al-haqqa atuh jama-jama kafir teu narempo kana kabeneran kana bebeneran teu katempo lawang masjid sugan bebeneran lawang madrasah lawang pondok pesantren teu katingalieun ku jama kafir mah bebeneran teh walahum sareng eta tetep pikeun jama-jama kafir azabun azimun ari siksaan anu banget qawiyun anu kuat siksaanana daimun lain sapoe dua poe lain saminggu dua minggu lain sabulan dua bulan lain satahun dua tahun ratusan tahun tapi saknang melereng jama kafir ke di alam akhiratna bakal jadi penghuni neraka. Katakan dina ayat sanis fala yagurrannaka taqallubuhum fil bilad. Ulah nipu, ulah katipu nyaan, ulah nipu nyaan ka anjeun naon taqallubuhum fil bilad bulak-balikna jama-jama kafir di muka bumi ieu selalu sukses usahana wah maju duitna loba harta bandana loba ya naon sababna ulah matak jadi katipu sabab pangbalikan jama-jama kafir langgeng dina neraka manya urang kabita ku jalma-jalma kafir anu langgeng dina neraka engke di akhiratna maksudna palaya guronna kata qalubum bil bilad teh ulah sampaikeun anu ipis imana mah dua urang teh salat mah salat unggal poe ngadoa mah ngadoa unggal poe ibadah mah ibadah unggal poe ari kaayaan kieu wae gitu dah mending keneh jadi Kristen gitu urang teh dah pedah nempo jalma-jalma kafir sukses wae tah ulah katipu ku kasuksesan jalma-jalma kafir nepikeun ka urang aya gerentesna teh hayang asup kana kakafiran pedah kabita ku kaayaan jalma-jalma kafir ulah kabita ulah nipu ka anjeun bulak-balikna jama kafir ieu naon tah ieu pajajahan sabab pangbalikan jama-jama kafir langgeng dina neraka. Ta ieu dua ayat nerangkeun jama-jama kafir mah engke nu kapayuna nerangkeun jalmi munafikin anu panjang sabaraha ayatnya tikawit wa minal nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin duikeun ka kadituna yakadul barqu yahtabu absaruhum nya wallahu ala kulli syai'in qadir teh kadituna nya duikeun ka ain eta nerangkeun jalmi-jalmi munafikun cekap jalma kafir mah dua ayat sakitu-kituna nya naon sababna jalma munafikun mah beda prosesna naon sababna dilihat ari payuneun mah alus ari pangkeureun mah goreng eta munafik gitu di mana-mana
nyarita sok bohong, di mana-mana berjanji sok sulaya, ya, sok dua muka lah. Ejama munafikun matakan seueur ayat nang ke jelaskeun munafikin. Anapun jama kafir mah dua ayat. Nu nembe diaoskeun innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sabab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ieu teh aya patula patalikna nya tina surah Al-Fatihah. Jadi dina surah Fatihah teh paningan ayat 3 jalan. Nya siratal ladzina an'amta alaihim. Tah sajalan ghairil maghdubi alaihim, dua jalan waladdallin. Tuh aya sirat jalan jalmi-jalmi anu dipaparinan nikmat nyatana mil anbiya wal mursalin wasyuhada was solihin. Ta eta jalan siratal mustaqim. Anapun magdub aya jalan anu magdub anu dibenduan. Nya siratal mustaqim palingan lain jalana jalmi-jalmi anu dibenduan. Tah magdub teh saha eta teh? Aya nafsiran magdub di dinya anu dibenduan teh jama-jama kafir. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim eta nerangkeun jalmi-jalmi muttaqin anu petunjukna teh Al-Qur'an anu meunang pituduh di dunyana, di akhiratna meunang kabagjaan. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anapun innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum ma eta mah nerangkeun magdub anu dibenduan nyatana jama-jama kafir. Oh, jadi jalana anu lempeng teh nyatana jalana jalmi-jalmi muttaqin, lain jalana jalmi-jalmi nu kalafir. Magdub eta anu dibenduan. Engke bagian waladdallin anu salasar nyatana anu sasar mah nu sasab teh ya nyatana jama munafikin sasab eta mah mangkat ngan sasab begitu. Ari magdub mah bedana teh jeung dolin mah ai magdub mah anu dibenduan mah titah iman teu daek iman, titah ibadah komo teu daek ibadah cicing we gitu teu mangkat-mangkat. Titah ka Jakarta teh teu mangkat-mangkat eta magdub. Kita ka surga teu daek wae mangkat ka surga. Nah, ari dolin mah anu sasar mah nya mangkat nama. Kita ka Jakarta teh mangkat ka Jakarta ngan salah jalan ka ditu ka Brebes. Jalan teh ka Demak ka Kudus. Titah ka Jakarta kalah ka jalana beda, itu namina dolin anu sasar gitu. Jadi magdub anu dibenduan mah cicing wae teu daek mangkat titah iman teh. Ari dolin mah anu sasar mah titah iman. Nyohon abdi iman abdi iman ka Allah iman ka wa mahum bimu'minin, tapi hatena teu iman. Eta munafikin eta. Masyaallah karim. Ta eta aya pakuat pakait sarang tafsiran siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ke bagian insyaallah mudah-mudahan Allah mapan yuswa ka urang sadayana tiasa neraskeun nya hanca ieu ayat suci Al-Qur'an bagian golongan munafikin, bagian anu dallin anu sasar teh. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan urang sadayana dijaga diraksa tina jalan jam anu kalafir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.